kalung dimanfaatkan. Reka bos areta teu boga duit. Ini rompang-romping belum. Minjem duit 100. Dulu eta kalau pingsan, urang rek minjem duit 100. Kalau pingsan, kalau tuh hasil. Minjem duit 100. Wah edan. Eta geus pingsan deui. Kurang si jelema teh para pingsan wae. Aing mah teu hasil. Rek neangan deui kana sejen. Hei anak muda, pinjam duit 100. Dulu eta si anak muda pingsan deui wae. Hei anak muda, udang ya, udang. Hei, udang. Pinjam duit 100 anak muda. Wah, edan. Si anak muda pingsan deui. Ya udang ya. Udang anak muda, udang. Pinjam duit 100 anak muda. Deui eta, anak ge siuman, emang geus pinjem deui we duit. Alah. Aduh. Gih, Anak muda, kemana wae tuh? Ya, Bos. aduh gih, hampura, urang karek ka dieu euy, karek menang info nanti si panglimanya, Bos. Duh, ayo urang ge hampura ye, urang ka karek ka dieu ye. Lah, betkeun we teu nanaon, aya nolol kali geus alhamdulillah. Heeh, gih. Nah, eta di Sunda tanah karek umur sakieu gih. Atuh kulot mana nya? Heeh. Puguh ge wanina ka karak ayeuna. Oh, kitu gih. Duh, eta moal ngenyot mah gih euy, pas di Sunda tanah. Lain naon bedoa, eta mah kudu ku bedog. Da ku bakat kunon teuas dagingna nu kitu mah. Kolot-kolot teuing mah. Kebasan obrol, sok buru. Rek resep mah. Kudu dirieuh kana amplopnya, Bos. Riweuh teuing kana duit teh. Yo, gih, urang nyecepnya. Yo, kanggo ugih tadi Sundatan si gerak cagar gih nya. Ieu ti urang ge ye. Sing geura cager nya. Jih, naruhun pisan atunya, sing tenggal kagentosan deui ieu katampi pisan ku abdi. Heeh, gih sami-sami. Yo, tempo geura meni hejo anjir kana duit mah kana. Heeh, geus luak lieu ku beuki kana amplop nih hejo. Gih, aya kitu mah urang teh heula atuh nya. Moal lila ya, bisi hujanan euy. Heeh, ye, abi ge saruanya karek ti payunnya. Nya sok, hatur nuhun pisannya. Aduh, ya katampi pisan ku abdi nya. Heeh, gih, ayo nya. Oh, hatur nuhun. Naruhun. Puguh urang mah teh di Sundatan, Mak. Mama ya amplop nama. Tempo. Cicing tempo. Cicing mah cong buka ya, Mai. Sok urang mah buka, Mak. Ini kertas. Ameur aya duit di jerona ditelepon. Cing, naon sih ieu teh? Aduh, ini hese geuning ieu masih. Tah. Marabig wayahna bayar nyecep ku hutang 100 anu basa eta nginjem wassalam si anak muda. Goblok dolongan tah cik jadi tepat Ya. eta. Iya ada di si obas. Doi kertas doi. Mak kusabab emak boga hutang ka abi. Wayahna mayarna ku hutang anu 100 pertanda tangan bos areta. Goblok ngalajar meuli ku hutang. Oh, ongko doi atan nyecep ini dibalitungkeun jeung hutang segala rupa. Ongko salah dimimitina ge mah ari niatna buruk pasti orang menang keburukan oge. Lah, Heeh. Don't let me down. Cih, ngaku naon itu bararatu kieu galering kumaha? Lain gering. Tempo naon atuh nu kurang didorong teh. Anjir, ieu euy motorna halus euy. Meuli anyar mah. Nya atuh meuli anyar, anak muda mah nya urut. Nah, atuh motor anyar teh didorong mah, lain pake atuh. Maneh panglima supiran teh si emak. ah ngahaja we didorong ami katempo we ku anak muda motor baru. Anjir, motor baru nya panglima. Sok atuh hirupan panglima aya motor baru mah, urang hayang nempo. Betul euy arek dihirupan tah di bae hareup tah di nu lega. Heeh, sok buru tah atuh urang hayang nempo hirupan teh bae hareup buru. Euy arek tah di dinya. Sok cing aing hayang nempo. Di dieu pas. Bae hareup lah sok di dieu hirupan buru. Oke, kalau yo. Ieu kumaha teh hirup ya Allah. Ieu kumahanya. Mah, ieu kumaha ngahirupana ieu urang teu bisa.
Angot aing Panglima. Boro-boro kana motor kana sepeda oge sok labu. Atuh ieu terus kumaha mah? Aing erat aku si anak muda. Duh anak muda, sepertina ieu teh aya kendala euy. Nah, kendala naon Ken? Ari teh motor maneh anyar. Nang meuli, manya motor anyar teu bisa dihirupan Panglima. Teu nyaho puguhan euy. Nah ieu teh motor anyar teu bisa dihirupan. Nah, hanya Panglima teu bisa dihirupan. Nah, heueuh atuh teu bisa dihirupan. Standar lagi dihandap teu dikaluhurkeunnya heueuh teu bisa dihirupan. Nu bener Panglima, ieu teh motor saha, Mak? Motor emak jeung si Panglima atau motor saha? Oh, heeh, motor urang nang meuli anyar. Oh, heueuh motor emak tapi nah ieu teh mah teu bisa hurung motorna. Panglima, ieu geus dikumbacan. Atas bos ya, mangga bade dianggo mah. Poingan lila-lila teuing sama pake ulin we kikieuan. Heeh sok atunya, ulunnya. Aing dah emas ya make hayang sesuan boga motor anyar jadi urang era. Nah, jadi ka aing. Kapan maneh Panglima nu hayang agul ka si anak muda? Motor anyar euy. Motor anyar euy. Ternyata motor si bos Areta. Punten, motor anyar arek kaliwat yo. Ngek 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 ngek. Bolo kata si anak muda. Let's go mah. Ngek ngek. Let's go. Bedang teh baru lagi ya geuningan. Oh, juga susu nyonya euy. Kumaha teu seru tuh awewe. Oh, juga kontol monyet. Mama Labik, mana bayar hutang yo? Duh, anak muda. Can aya euy, can boga. Isuk sore we. Isuk sore wae Mama Labik kita geus kana sabaraha puluh sorena Mak. Sok mana yo bayar. Ya kehed. Ari can aya kumaha? Lah, tuh yang apa urang mah Mama Labik? Atuh tah gade-gadekeun ya si Panglima kasahan udaekeun. Embung urang mah digadekeun mah. Anu boga utang najan si emak lain urang. Lah sia kehed mung digadekeun atuh. Pan sia teh pengawal setiana si emak manfaat atuh sia digadekeun. Ame ngalunasan hutang si emak teh ka urang. Ya sia mun dimaksa anak muda, hayang naon jeung urang. Urang mah hayang ge lunas tah si emak mayar ka urang anu hutang 100-na. Ih, si anak muda meni maksa. Yeuh, can aya. Engke geus aja ge dibikeun ieu. Lah buru Mama Labik ayeuna pisan kudu aya. Sia geuning maksa-maksa teuing. Hayang kumaha tuh jeung aing? Hat. Jangan terus. Naon ieu teh? Iya bos, si Mama Labik boga hutang ka urang can dibayar wae. Oh, masalah hutang anak muda. Mak, sabaraha hutang dia kasih anak muda? Teu pira, bos, hutang nama ngan 300.000. Anjir, nah si mau jadi 300.000 hutang mah. Pan hutang ka urang teh 100.000 si mah teh. Oh, teu pira atuh hutang 300.000 mun ribut pisan atuh. Heeh, nama. Cik atuh nginjem heula 300 we ye. Mun ribut pisan, hayu ge nyaman duit. Oh ya, kurang di nyaman 300, ya. Aduh, bos, tunggu pisan jadi tulungan jamaya ke anak muda. Oh, daripada ribut, geus sama saling. Ya anak muda, urang bayar 100, lunas. Ah, kitu atuh mah bayar hutang teh 100. Tapi eta teh mah aya 200 deui, pan hutang teh mah ka urang teh 100. Nah ngomong ke si bos Areta boga hutang 300. Meni kepo. Ieu mah urusan pribadi urangnya Panglima. Oh anak muda. Bisa-bisa wae Mama Labik jeung si Panglima mencari kesempatan dalam kesempitan. Tuh atuh mah ya lah, penting mah geus lunas duit. Hoi Mama Labik. Baik anak muda. Yo, ini arana bisnis cerdas. Yang mana 100, yang urang 100. Atuh komandan, hatur thank you. Da komandan mah bener-bener cerdas. Ayo ah.